Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pala wargi sadayana kaum muslimin kaum muslimat di mana bae ayana anu nongton anu ngadangukeun ieu channel anu kusim kuring dipihormat tur dimulyakeun ku Gusti Allah. Sim kuring bade neraskeun bacaan salat tikawit doa calik di antara dua sujud dugi ka salam. Nu sapalihna entos tiniat dugi kana sujud entos tipayun. Mudah-mudahan ieu channel aya manfaatna. Oge nyuhunkeun dipanglereskeun bilih mah dina tulisan sim kuring atanapi dina ngahartoskeun aya nu lepat. Robbi, duh pangeran abdi, igfirli mugia ngahapunten dosa abdi, warhamni sareng mugia Gusti mikawelas ka abdi, wajeburni sareng mugia nyukupkeun Gusti kana kakurangan abdi, warpa'ni sareng mugia ngangkat darajat Gusti ka abdi, wahdini sareng mugia nunjukkeun jalan anu leres sae Gusti ka abdi, wa'afini sareng mugia maparinan kasehatan atau kasalamatan Gusti ka abdi, wa'fu sareng mugia ngahapunten atau ngawareskeun Gusti ani ka abdi. Teras tasyahud awal atau akhir. At-tahiyatu ari pirang-pirang penghormatan, al-mubarakatu tur pirang-pirang kabarokahan, as-sholawatu tur pirang-pirang rahmat, at-thayyibatu lillahi tur pirang-pirang kasayan eta tetep kagungan Allah. Assalamu alaika ari kasalametan eta tetep pikeun anjeun. Ayyuhan nabiyyu, hei Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa rahmatullahi sareng rahmat Allah, wa barakatuhu sareng kabarokahan Allah kanggo Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaina ari kasalametan eta tetep kanggo urang sadaya, wa ala ibadillahis sholihin sareng kanggo hamba-hamba Allah anu saroleh. Asyhadu nekadkeun atau ngayakinkeun abdi an kana saenyana tingkah hate sareng kalakuan la ilaha eta teu aya deui pangeran anu wajib diibadahan kalawan anu sabenerna indina ayana illallahu angin Gusti Allah anu nyalira. Wa asyhadu sareng nekadkeun atau ngayakinkeun abdi anna Muhammadan saestuna Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah eta utusan Allah. Teraskeun ngaos sholawat ka Kangjeng Nabi sareng kana Kangjeng Nabi Ibrahim. Nah dina tasahud akhir beut ngaos sholawatna sholawat ieu, sholawat Ibrahim, sabab Kangjeng Nabi Ibrahim dina sejarah Islam sukses ngabina keluarga seueur titurunan Kangjeng Nabi Ibrahim jaranten Nabi. Maka dina sholawat dina tasawuf akhir nganggo sholawat Ibrahim. Allahumma ya Allah sholli mugia nambihan rahmat
Allah ala sayyidina ka pamimpin urang sadaya Muhammadin tegasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad sareng ka kulawargina Sayyidina Muhammad kama sholaita sapartos mana Gusti parantos maparinan rahmat ala sayyidina Ibrahim ka sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sareng ka kulawargina Sayyid Ibrahim wa barik sareng mugia maparin kabarokahan Gusti ala sayyidina Muhammad ka sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sareng ka kulawargina sayyidina Muhammad kama barokta sapartos mana Gusti parantos maparinan kabarokahan ala sayyidina Ibrahim ka sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sareng ka kulawargina Sayyid Ibrahim fil alamina tegesna dina sadaya alam innaka saestuna Gusti hamidun eta anu maha terpuji majidun tur anu maha mulya. Dina ngaos sholawat ieu bade nganggo sayyidina mangga henteu nganggo sayyidina mangga pami teu nganggo sayyidina mah kieu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad duanana ge aya keteranganana tah mung sim kuring di dieu nganggo sayyidina. Teras ngaos doa ieu hukumna sunat. Allahumma ya Allah inni saestuna abdi a'udzubika nyuhunkeun perlindungan abdi ka Gusti min adzabil qabri tina siksa kubur wa min adzabin nar sareng tina siksa neraka wa min fitnatil mahya sareng tina fitnahna hirup wa mamati sareng fitnahna maut wa min fitnatil masihid dajjal sareng fitnahna dajjal. Teras ngaos doa ieu hukumna wenang boleh dibaca boleh tidak atau kudu anu sanesna. Ya muqallibal qulubi hei dat anu tukang ngabulak-balik hate sabit qalbi mugia netepkeun Gusti kana hate abdi ala dinika dina agama Gusti wa ala taatika sareng taat ka Gusti inni saestuna abdi kuntu aya abdi minadzalimina kalebetkeun jalmi anu darolim. Teras ngaos salam kapalih katuhu hukumna wajib dina maca salam anggahota badan urang ulah robah pami robah ngaos salam kabelah katuhu badan urang maka salat kedah diuwihan deui pami robah ngaos salam kapalih kenca henteu teu kedah diuwihan deui margi salam kapalih kenca mah hukumna sunat. Assalamu ari kasalametan alaikum eta tetep pikeun aranjeun warahmatullahi sareng rahmatna Allah henteu duwi ka wabarakatuh sabab saur keterangan dina salat fardu atau salat sunat kedah dugi ka dieu pami dugi ka wabarakatuh dina salat mayit dicekapkeun sakitu ti sim kuring mudah-mudahan bacaan salat sareng hartosna ieu aya manfaatna kanggo sadayana hapunten dina kakiranganana nyuhunkeun dipanglereskeun saupami aya anu lepat wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.